Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sabada kamari ngajelaskeun kalimah-kalimah anu diiroban ku harkat. Ta ayeuna urang lajengkeun bagean ngajelaskeun kalimah-kalimah anu diiroban ku huruf. Maka tingali kitab Jurumiyahna halaman 8. Wallazi jeung ari kalimah yu'robu anu diiroban ieu ladzi bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf eta arba'atu anwa'in opat pirang-pirang warna. Kalimah anu diiroban ku huruf lobana aya opat. At-tasniyatu tegesna isim tasniyah wa jam'ul mudzakari salimi jeung jamak mudzakar salim. Wal asma'il khamsati jeung isim 5 wal af'alil khamsati jeung fi'il 5. Wahia jeung ari af'alil khamsah eta yaf'alani lapad yaf'alani wa taf'alani jeung taf'alani wa yaf'aluna jeung yaf'aluna wa taf'aluna jeung taf'aluna wa taf'alina jeung taf'alina. Jadi kalimah anu diiroban ku huruf lobana aya opat. Takamari teh al mu'robat. Kalimah anu diiroban teh bisa diirobanana ku harkat, aya anu ku huruf. Takamari mah geus ngajelaskeun kalimah-kalimah anu diirobana pake harkat. Ta ayeuna kalimah-kalimah anu diirobana pake huruf teh aya opat. Nu kahiji at-tasniyah, isim tasniyah. Nu kadua jamak mudzakkar salim. Nu katilu asmaul khamsah, isim 5. Nu kaopat af'alul khamsah, fi'il 5. Kalimah anu diiroban ku huruf lobana aya opat. Hiji isim tasniyah, 2 jamak mudzakkar salim, 3 isim 5, 4 fi'il 5. Taina sing inget huruf anu sok nyirian kana i'rob lobana aya opat. Hiji waw, 2 alif, 3 iya, 4 nun. Jadi huruf anu sok nyirian kana i'rob lobana aya opat. Waw, alif, iya,
jeung nun. Tah ieu huruf-huruf anu sok nyirian kana i'rob. Taina rek ngabahas heula isim tasniyah. Ari isim tasniyah teh tingali dina video anu memehna. Fa'ammat tasniyatu mangka anapon ari isim tasniyah eta faturfa'u mangka diropakeun ieu tasniyah bil alifi ku alif watun sobu jeung dinasabkeun ieu tasniyah watukhfadu jeung dikhopadkeun ieu tasniyah bil ya'i ku iya. Berarti isim tasniyah nalika rofa alamat rofa na teh ku alif. Nalika nasab alamat nasabna teh ku iya. Nalika khofad alamat khopadna teh ku iya. Contoh isim tasniyah nalika rofa zaidani zaid 2. Zaidani zaid 2 zaid. Taya zaidani tuduh kana 2 keur tingkah rofa alamat rofana alif. Berarti isim tasniyah di i'robana ku huruf nalika rofa ku alif. Nalika nasab ku iya zaidaini. Nalika khofad ku iya bizaidaini. Tah isim tasniyah. Nu kadua jamak mudzakkar salim. Tingali jurumiyahna halaman 8. Wa amma jam'ul mudzakkari salimi jeung anapun ari jamak mudzakkar salim eta faturfa'u mangka diropakeun ieu jamak mudzakkar salim bil wawi ku waw. Wayun sobu jeung dinasabkeun ieu jamak mudzakkar salim wa yukhfadu jeung dikhopadkeun ieu jamak mudzakkar salim bil ya'i ku iya. Jamak mudzakkar salim nalika rofa ku waw. Nalika nasab ku iya. Nalika khofad ku iya. Contoh jamak mudzakkar salim nalika rofa rajuluna lalaki loba. Ieu rajuluna jamak mudzakkar salim sabab lalaki anu sabab kalimah anu tuduh ka lalaki anu loba bari salamet. Rajuluna lalaki loba ieu keur tingkah rofa. Alamat rofa na waw sabab jamak mudzakkar salim keur tingkah rofa. Taya jamak mudzakkar salim kaasup kalimah anu diirobana ku huruf nyaeta ku waw. Nalika nasab rajulina. Nalika khofad birajulina. Alamat nasabna ku iya, alamat khofadna ku iya. Tingali deui dina video anu samemehna bab jamak mudzakkar salim. Nu katilu isim 5. Wa ammal asmaul khamsati jeung anapun ari isim 5 eta faturfa'u mangka dirofakeun ieu isim 5 bil wawi ku waw. Watun sobu jeung dinasabkeun ieu isim 5 bil alifi ku alif. Watukhfadu jeung dikhopadkeun ieu isim 5 bil ya'i ku iya. Berarti isim 5 nalika rofa ku waw. Nalika nasab ku alif. Nalika khofad ku iya. Contoh isim 5 tingali dina bab isim 5 abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin.
Ti dia dicontohan ku hiji jaa geus datang saha abuka ta ieu abuka bapa anjeun hartina ieu abuka isim 5 nalika rofa alamat rofana wau nalika nasab abaka nalika jr bi abika berarti ieu isim 5 kaasupkeun anu diiroban ku huruf nalika rofana ku wau nasabna ku alif khopadna ku iya. Terakhir fi'il 5. Wa ammal af'alul khamsati jeung anapun ari fi'il 5 eta faturfa'u mangka diropakeun ieu af'alul khamsah bin nuni ku nun. Wa tunsabu jeung dinasabkeun ieu af'alul khamsah wa tuzamu jeung dijajemkeun ieu af'alul khamsah bi hadzfiha ku ngabuang nun. Berarti af'alul khamsah nalika rofa alamat rofa'na teh ku nun. Nalika nasab alamat nasabna teh ngabuang nun, hadzfun nuni. Nalika khofad alamat khofadna teh hadzfun. Nalika jajem fi'il matara khofad. Nalika jajem alamat jajemna teh hadzfun nuni. Contoh fi'il 5 tingali di dina video anu ngajelaskeun bab fi'il 5. Contohan hiji yadribani. Nah, ti dia. Contoh fi'il 5 nalika rofa yadribani. Nah, ieu yadribani fi'il 5 nalika rofa alamat rofana ku nun. Nun. Terus nalika nasab alamat nasabna teh ngabuang nun yadriba nun dibuang. Nalika jajem lam yadriba. Jadi intina kalimah anu diiroban ku huruf lobana aya 4. Hiji isim tasniah, nu kadua jamak muzakkar salim, nu katilu isim 5, nu kaopat fi'il 5. Isim tasniah nalika rofa alamat rofa'na alif, nalika nasab jeung khofad alamat nasab jeung khopadna teh iya, nasab ku iya khofad ku iya eta isim tasniah. Jamak muzakkar salim nalika rofa ku wau, nalika nasab ku iya, nalika khofad ku iya. Isim 5 nalika rofa ku wau, nasab ku alif, khofad ku iya. Fi'il 5 nalika rofa ku nun, nalika nasab ngabuang nun, nalika jajam ngabuang nun. Tangke bagian bab fi'il, babul af'ali, al af'alu salah satun madin wa mudhari'un wa amrun nahwu doroba yadribu wallahu alam.